Bismillahirrahmanirrahim. Pasal warnana buka, ari warnana buka eta aya 4 perkara. Hiji buka wajib ka awewe palangan jeung nipas. Kadua buka wenang kaya jalma nu leumpang jauh jeung nu garing ripuh. Katilu bukan teu wajib teu wenang kaya jalma nu edan anu teu ngahaja-haja edanna. Kaopat buka haram kaya jalma nu ngahirkeun modoan bulan Ramadan nepi ka rupek waktuna. Pasal dumduman buka, ari dumduman buka eta aya 3 perkara. Hiji buka wajib kodo sarta pidyah eta aya 2 perkara. Hiji pangna buka teh mangsieunkeun awak batur. Kadua pangna buka teh kusabab ngahirkeun modoan bulan Ramadan nepi ka datang Ramadan anu sejen. Kadua buka wajib kodo teu wajib pidyah seperti jalma mugma alai jeung anu poho niat jeung anu ngahaja-haja buka. Katilu bukan teu wajib kodo wajib pidyah kaya jalma nu geus pikun nu geus teu kuat kana puasa. Pasal anu henteu ngabatalkeun kana puasa, ari anu henteu ngabatalkeun kana puasa eta aya 7 perkara. Hiji kusabab aya anu asup kana liang irung anu nerus halna poho. Kadua kusabab bodoh. Katilu kusabab dipaksa sarta timu syaratna dipaksa. Kaopat neureuy ciduh tina sela-sela huntu. Kalima kusabab aya anu asup peledekna jalan. Kagenep kusabab aya anu asup kebulna tipung. Katujuh kusabab aya anu asup laleur atawa sabangsana laleur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin